Mandor. Keur naon nih maneh? Istirahat we bos, capek. Aya naon? Ieu aya nu dek milu gawe di dieu cenah ye jelemana. Dina bentukan naon ge bos, ieu mah geus moal bisa gawe. Da biasa di kebon nya. Nya. Pangduduhkeun we ge gawena naon wae. Oh, oke atuh bos, aya kitu mah. Siap atuh. Urang dek init heula nya. Ka mana tuh bos meniru rusuhan? Eta dek ngabobok knalpot anu futura teh ya. Hayu nya. Sing betah gawena nya. Nya, balik heula. Lain sekali anjing nu piar urang. Macul bisa? Tetiasa mang macul mah. Ai masang mulsa bisa teu? Komo masang mulsa mang tetiasa. Etah nu kunaon? Ai ngagarit bisa teu? Tetiasa mang sok pancong suku. La ilaha illallah. Nyebor bisa teu? Abi mah alergi cai mang. Astagfirullah. Geus atuh panen bisa teu? Mang tetiasa sok kalajeng nu burukna. Etah ai maneh sagala teh bisa. Si bos mau kabalegan mau jelema teh. Bos kadi heula atuh sakedeung ieu penting tong loba lila. Aya naon atuh? Urang karek mukakeun ku Cigarasi geus telepon di titah ka dieu. Iya bos mau jelema teh mah nya tuh bisa barang gawe pisan. Piraku tadi ngomongkeun sok di kebon da. Tadi bos di titah teh ngomongna teh teu tiasa jeung teu tiasa. Nu bener aing ngomong teh. Tanya bos langsung tah ka manusana. Emang bener? Muhun bos. Ai tadi ongko ngomong biasa di kebon. Muhun bos, biasa di kebon abi mah ngalasimet, ngalapapato, ngangon domba, ngalasimet ge abi mah tiasa jogi ka wengi. Goblok maneh ngaharikeun urang Anu rek sakeun aing. Bos, geus era bos. Geus bos, geus.